Amerika ku ari nu sombong deui dikendalikeun dunia ku manehanna mana nu teu nurut datang ka Jumat ge libur Jumat libur tapi santri mah kieu sebenarnya mah anu bisa nimbulkan penyakit kecuali Allah anu bisa nyagerkeun kecuali Allah Allah teh an-nafi'u wad-darr asy-syafi'u wal mu'afi jeung sajaba-sajabana tinggal qalbu urangna ka Gusti Allah sakitu bae segala rupa nu kajadian di alam dunia menang Allah al-af'al kulluha minallah. Urang lamun nyaritakeun corona ayeuna capek timbul ti Cina 15.000 paeh anu eta nu diekspos nu teu diekspos mah meureun 90.000 meureun wallahu a'lam dia orang kehilangan berita-berita ti Cina aju paehna ge kapan dibeuleum lantaran virus lamun teu dibeuleum ieu teh bakal bahaya jadilah pembakaran mayat besar-besaran di Cina. Tapi ternyata kunaon aja ngembang ke Iran, kunaon ke Itali, ngembang terus ke Eropa, ke Amerika, tepuku tekaruh kuari, ke Balaraja. Iya naonan ya. Lamun teu aya unsur politis kan moal kitu. Maka ulah kaget lamun pemerintah kuari instruksikeun anu, lantaran urang mah kan boneka. Kumaha di luhurna, kumaha dalangna. Jadi lamun kamari dengan kesombongan Cina jadi pohara kuari turun deui Amerika kuari nu sombong deui dikendalikeun dunia ku manehanna mana nu teu nurut datang ka Jumat ge libur Jumat libur tapi santri mah kieu sebenarnya mah santri bae tenang merasa mana ketenanganna ketika cek pemerintah bela jangan banyak keluar harus di dalam rumah aja ji atuh urang memang diger ieu atuh urang mah ka santri geus tah sia ulah ka mana geus dikobong bae kan gitu kasasage geus ulah ka mana cicing bae begitu pemerintah ngainstruksikeun kitu ji atuh tinggalin zaman sia mah heuy atuh urang geus diger ieu atuh ki ato mah tilok ka mana janyana mah teu boga duit pan atuh geus jadi urang mah kaum santri kaum ustad kaum kiai ngadege berita-berita kos kitu teh seuri urang mah ji atuh urang geus diker ieu ditahan bae ka sasage ceng ulah ka mana geus di imah bae nya ceng ulah ka mana geus di imah bae lah geus aju kuari aya instruksi ulah Jumat atuh santri mah gampang jaknya titah ulah Jumat tuh tenang emang santri mah kitu asal dititah bae tah nya mah Jumat bae lamun teu dititah bae tilok Jumat santri mah tolol deui nya mah ari dititahan teh ketika ulah Jumat bae santri mah sieun naon kos kitu aya Jumat giliran bae titah salat Jumat henteu eta santri ki ato eta mah deui geus kos kitulah urang boga keyakinan ka Gusti Allah adapun rame-rame urusanana teu jauh ti perekonomian jeung perpolitikan mangga nyanggakeun sadaya-daya dengan berbagai fatwa-fatwa aya nu ngendalikeun geus lain sambarangan geus terus memeh pilpres memeh presiden ieu memeh presiden anu samemeh ieu geus dicaritakeun bahwa negara urang mah henteu istiqlal teu mandiri berarti kan aya nu ngendalikeun aya sang dalang geus kajen kumaha ge urang dipaksa kudu kieu kudu kitu mangga nyanggakeun nu penting keyakinan urang mah tetep bae ka Allah sakumaha Kangjeng Nabi Musa tadi ngagelok bes etik keyakinanana bareuhna gede tah ya jadi lamun urang boga keyakinan mah mantap ogos jelema mancing make parahu mancing ti isuk datang ka setengah genep teu meunang-meunang teh kiato ti isuk datang ke setengah genep jangan geus 3 jam deui teh magrib aing can meunang goblok nya teu salat pan deui atuh setengah genep aing balik ya nya ngadoa ka Allah ya Allah mana rahmanmu
mana rohimmu cenah Gusti Rahman cenah Rohim aing ti isuk datang ke setengah gendep terbalik can menang hiji-hiji acan negor aing Rahman mana pohara teh jelema tapi kulantaran Allah Maha Rahman teh ya atuh lauk dititah katanya plek we hiji ngomong deui nya 5 butuhna kula hiji pamajikan hiji 2 anak 3 5 cenah teh ku Allah ditaekeun we ti laut teh 5 plak plak tah karak cenah beuh Gusti sakumaha makhluk bae menta 5 teh 5 bae mana Rahman mana Rohim leuwihan atuh ya Allah ya Rabb ya cak Allah teh hayo geus kadarinya pinuh lauk parahu pinuh nah ieu Rahman ieu Rohim gas Gusti lah pokoknya mah kula percaya Gusti Maha Rahman Maha Rohim mantap gas buah tuh ka sisi laut wadahan kabeh Masya Allah buarang datang ka imah imahna kahuruan urusan laut kok dibawa ka imah urusan ieu Rahman Rohim geus karasa kunaon haju kahuruan naon hartina lauk Gusti cekeuna teh mana Rahman Gusti mana Rohim Gusti atuh sapira lauk cekeuna teh pareuman mau godean langsung dia nama marahan di hadapan imah dicekal ku pemajikan anak ku anak na ulah marah ka urang mana mutek marah kumaha teu marah kumaha ceknya bayangkeun coba mancing ti isuk datang ka dek magrib teu menang-menangnya marah ka Allah ieu teh nang marah tah lauk di bawah sakit teh nang marah mun teu marah mah teu dibere ceknya teh barang datang ka imah ieu kahuruan ceknya teh ieu kumaha Rahman Allah jeung Rohim Allah langsung dititah diu ku keluargana tenang ulah wakama marahan cekna teu bisa sebab ieu urusanana ngagedean lamun teu marah deui ka Gusti Allah engke ieu ka karak imah kandang urang bisa kahuruan kandang sagala rupa beak ieu kabeh nah kakarak diajak ka imah kiai barang diajak ka imah kiai salaki kula cek pemajikanna mamarahan dongengna seperti tadi tah cek kiai ndek teu marah kumaha atuh di ditu bener ge menang lauk ai imah kahuruan ndek teu marah kumaha atuh ya pasti marah cak eta jelema nu mancing teh kiai tolol aing minta nasehat gedean hate aing we dibeuleum imah sia aja apa majikan balik ulah ka imah kiai kos kieu beres imah kiai cenah aing panas jangan teh hey datang deui ka ditu ka imah kiai ato dia kiai Golkar ya wah leuwih teu beres asal sababaraha kiai karak datang ka imah kiai anu boga kebijakan begitu dibawa ku keluarga anak kula mah geus lain urusan lauk lain urusan imah urusan ngaredakeun pikiran ieu pikiran lamun teu diredakeun stres lamun geus stres kan boro-boro ngabangun imah tangga jeung boro-boro ibadah ka Gusti Allah jang diri da geus parah maka kula minta nasihat coba ka mama ieu mah ulah kudu dinasehatan kos kieu mah moal bisa dinasehatan sebab nyana boga kayakinan nu mantak nyana ngagerokeun ka Allah Rahman Rahim ge aya kayakinan ngan kayakinanna tertutup geus kulantaran tertutup haju kuari nyana neuleuh imah leuwih tertutup deui maka lain kudu dinasehatan ieu mah geus cicing heula di dieu baralik kabeh pamajikanna jeung anak ieu mah kena cicing di dieu cicing mondok jadi masantren lain mondok masantren beda mondok jeung masantren mondok mah Haji Pendi lemburna pondok
lahir tangkap paeh di dinya bae tapi bodoh bae sebab tama kampung pondok ngaranna masantren. Nah barang masantren dituturkeun kan ku kiaina sebab jelema lapar moal bisa dinasehatan kecuali dibere dahar. Jelema lamun hayang kawin dinasehatan moal bisa kecuali dibere jahe. Nasehatna teh model kos kitu orang bijak karana. Jelema lapar kudu bere dahar, jelema dahaga bere nginum, jelema hayang kawin jahe. Nah iya pikiranana ka mana hanya orang bijak anu bisa nerka pemikiran-pemikiran jelema saenggeus da diterka dibere obat langsung dikaallahkeun. Maka nasehat jang jelema ieu lain kudu nasehat bahasa tapi nasehatna kudu dibangunkeun deui imah. Dimusyawarahkeun jeung keluarga saenggeus dimusyawarahkeun nu penting aya jang menghuni ngahuni dirina asal teu kahujanan teu kaanginan dibangunkeun saenggeus dibangunkeun kakarak dibere ilmu nu menuju ka Allah yakni menuju ka tauhidan. Urang kuari kakarak datang ka ilmiah ilmu tauhid wujud kidam bako mukhalafan encan datang ka yakin. Untuk menuju yakin eta dibutuhkan proses maka tafakur maka riyadhah mujahadah datanglah ka ner-neran rasa kehadiran Gusti Allah Subhanahu